Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing para pamirsa, wilujeng patepangri sareng simkuring Dwi Rizky Anugrah Nida dina acara Breaking News TV Sunda warta aktual jeung terpercaya. Dina warta ieu simkuring bade ngawartosan kasus anu aya di Desa Rancah, nyaeta di Sakola SMA N1 Rancah. Salajengna nyanggakeun warta salengkepna. Dinten Salasa kaping 28 Januari 2025, kira-kira jam genep enjing langkung 30, sejumlah siswa-siswi SMA Hiji Rancah meser kadaharan wuduk sapertos biasana. Mung jam 8 ngalos gejala pusing, seueur jeung utah. Pihak sekolah langsung ngenak opat orang murid anu ngalaman gejala disangka keracunan ka Puskesmas Rancah. Alhamdulillah tabu hiji siang langkung 30, sadaya murid parantos pulih sareng dirawat gancang ku tim Puskesmas. Tina hasil pemeriksaan, ieu kajadian teh kusabab kadaharan anu salah bumbu sareng entos sababaraha kali dihanetkeun. Kadaharan anu saeureting dihanetkeun tiasa jadi sarang panumbuhan bakteri anyar anu pikeun ngabahayakeun kana kesehatan atawa nu leuwih bahayana tiasa jadi racun. Untungna pihak sakola jeung Puskesmas gancang nanganana, jadi bakteri-bakterina tiasa dicegah nyebar ke seluruh awak. Pemirsa, di dia abdi atau sareng Ibu Alia salaku Kepala Puskesmas Desa Rancah. Kumaha penanganan di Puskesmas Rancah pertawi siswa-siswi anu karacunan? Alhamdulillah, tim Puskesmas Rancah gancang nanganana. Dokter anu aya fokus karena pengobatan darurat nyaeta diinfus sareng masihan obat-obatan. Kumargi murang kalihna dehidrasi kusabab moal muntah. Pami korbana sabaraha pami? Aya 2 orang murid istri sareng 2 orang murid meugeut. Hatur nuhun kata acana, hapunten tos ngamaga waktuna. Kung sakitu anu tiasa ku abdi didugikeun uih deui ka presenter. Pamirsa, sakitu wae nu tiasa pesim kuring dudikeun. Simkuring Dwi Rizky Anugrah Nida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.